Bismillahirrahmanirrahim. Ujang bahasa doa heula abang barokah. Kanya. Udah, ayo ngecek ya. Tadi kena aing air geus berapa puluh jam tenang mun. Yo budal-budal acan. Masih udah. Saya di mana? Di tank mah. Bohong dia. Oh, aku munduran dia doain sama dia. Iga jansinya. Oh, Kira. saya di mana? Di itu aing mah tuh, di itu. Yang saya di mana? Aing di dieu. Ini karena. Tuh, di itu. Bohong. Kameran bohongnya. Mana ya? Tuh iya. Dah. Option di dieu. Ih, belum sih mah. Tanu aing. Ih, Aing di dieu. Lawan. sih mau main melicikan sama. Imbung sih ambung. Jangan licik jing. Ih, sih mau lagi main belum. Jangan ngomong lagi di situ. Laos. Dinya. Bidang balik kendak. Udah benang kan? Dulu. Nangkon mau deh. Sih mengenutan koloting mainan tuh nyahueun dusun. Muncul aku. Sih batur ka hang meunang urang heleh Bola balau. bari. Dulu harapan dia. Mundur. Itu tuh di situ ngomong main mah. Aing di mana gitu? Tadi nyata. Video Oh, si muncul tuh. Besok tuh benang kendak. Bodoh. Ada yang benang gitu. munduran iya ini saya melicikan bae ulah licikan munduran. He, emang leungna kieu. Jadi itu tuh ulah lempang. Mestinya. Dulu. Mundur. Kumaji. Main dong gede. Eta mah nu kunaon dulu? Benang. Ai, Mana isya? apa re? Apa? Nah, Yolon sedar gitu. On, hayang sedar kan aing yuk. enaon? Di mah aing aya mah aing teh masak ieu. Ieu aing mah sayur ieu, sayur kawat. Buset. Dia sayur kawat apa sih enggak ada? Sayur kawat ieu nanti makanan penutup nah ieu. Karipik di sendal ayo. Nih. Tar. Kadang gua sayur. Aduh, Mak. Mak. Kenan gitu. Jero bae, sorangan-sorangan. Niupseun emak tadi hurung-hurung jauh na besek suluh base teu kilutan luhur ge emak kan bapak asin jeung teh lina tinggalin bae. Geus ngesel lah Bang hang ieu, ieu. Cokotkeun ieu hang nyatu. Aing bisa mun nanti isting ya. Anjingan hang nanti. Tadi hurung besek hauna. Amprakeun ngadi amprakeun. Urang dahar belahnya saya anak asal aya cempal beuteng bae, ganjel beuteng. Manaon dahar anjing ijing? Atuh kumajing yang dia mah teu tandur pa ieu mah pan unu merena naon meureun. Spaghetti ayu gitu. Iya aing babar nu karetung teh berkak bulu aing mah. Ih, Dateng saya nambah lah ganjel beuteng daripada temangihna naon sekali mah ieu cai hanet mana heur saju kaburu eta. Parem seuneuhna ieu naon kana suluhna. Eta. Kobokna ku ibanya ku cara abang paeh ku mana? Kobok ieu. Ari saha Ujang? ieu mah CS. Di mana nih muna? Oh, di depan runtahan nih buka kemari. Kobok teh. Barang barang ambil jengannya. Dah, hanetnya. Ieu urang yang bergoang bae ulang. Aduh, Nah, ai sager awak mah senang hate dah ngeungeun sampai loba sagala ge gerik mah teu ngarereunah. Tara dahar geus teh. Ujang. Kada kasep geura dinya. Sayana. Sama sekali kan pindahkan burung dia kering natan ngeun dua hosan si Ujang teh mau baturan. Iya, nu bener si Ujang saya mengeurkeun kana hate aing. Nah lagi sapi omongeun bae. asa mah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ujang baca doa heula Abang Barokah. Kayaknya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wakina ada balal amin. Belum delan ta. Tulangan ngeuna. Lu benar daharna Ujang. Pamali maca doa ongkoh aing. Sia mah ngeulkeun aing baja babaturan isin. Dewa ka dieu sia ongkoh. Ujang lu bener Ujang. Cuma Sia ngeulkeun makan hate aing pangerasa. Sebenarnya lumayan teh jeung nanan ge kasep. Ngeus tulu aing mah si Ujang mah geus beroteng dan dapat ku aing lah. Dan pikirannya matak modar ngedadak yang mah. Pikiran anak kos gitu ayan lain sia weureu lain. Sebeuh ngomongan sebeuh yang ceurikan sebeuh nyabaran. Geugeur hate aing doang sepandang deur teu asak mikiran anak hiji ge. Depan kitu eta nan teu ngateleun tekan hate aing. Atel kulit mah digarok aing hate aing atel hese ngagarona. Udah bina teuing aing boga anak ka bibina teuing. Biasa lain keluar ti belah batu direuneuhkeun saku aing dikakandung. siang sebenang iya pertelihan cicing banget aja dong goblok. Cicing. Asin anu lagi main baik goblok. Nah lain kedar ya mahal liu bae daripada batu karunya. Lu kan emak bae. Ngakor iya. Batu ramedenan ingat ka indungna teu cara sia. Nah nginum kebetulan. Ka indung teu ngadenge di omonganna. Oh. Sia mah di omonganna ku indung teu lok ngadenge ceuleuh ceuleuh ka kenceng. Beheung kayu, buuk injuk. Batu mah meureun inget ka indungna dahar kieu asa inget di imahna. Batu mah sugih meureun dari nu kieu. Lu kan mah bae sih eta. Atau mah atan merhatikeun teu cara sia ganti anak meureunan. Diuk nu bener daharna he. Teu bisa diuk juburan sia gitu. Emang tit amat kan hulu dari siap luntar pulintir he. Ujang ieu ceuli denget tante ujang he. Sia ceuli ka kenceng tah ceuli pancik itu teu didenget amat ieu nu ngomong. Temireng aing mah teu kaharti ka sia he. Kah kali hate aing kahkal. Kahkal dongkol. Geuh-geuh lamun sepandang deur mah. Asak henteu atah henteu mikiran sia. Buktina aing deuk ngilutan jeung batur tinggalin. Nyeupeun aing teh hurung. Jahauna besek. Suluh teu boga. Dahar jeung nu kieu. Mararas ya biasa ge sia mulungan karet, ngulub karet aing. Kalau kimayasi aing ngala eceng. Ibang jebret-jebret teh paruguh. Mikiran sia bae. Megang cuma Hang bukan anak benar aing mah. Dia omongan ngadenge. Aisa sia mun dicerakan ku aing sang ngadengeun ku sia teh sia ujang. andeng mah, andengnya. Ajar kita dipake. Oh tak. Anu dititah ku aing sa teh dilampah. Teu dititah sa dilampah. Nah naonan tak ku Denge tuh kolot. Sia. Batur mah bahan bener banget dimelaseun tuh batur mah kecil jadi bener bener jeung henteu mah saya kumaha teh leutik. Bae ngajak. Iya. Geus lancar ujang daharna. Kalau kita sendok dah. Doyok sok pilieun bajing si ujang. Sok ka mana leuleumpanganna? Ka mana bae? Ulah daek teuing. Anak mama pugura da teu pati jamuga. Kamari pan maling kotok anu paraiman. Kumaha mah diisin-isin ku anak. Ulah nya lamun dayak teh bener ulah daek. Ari ujang ieu urang mana teh aslina? Cigembor. Mau ujang aya. Daya, Kemana? kuwi arek ngilikan emak. Ka mana kitu lalampahna? Teuing ja dibere foto be kumaha kolot titah neangan emak. Mama sedih, mah ge heueuh nya. Asa inget ka diri emak.
baheula mah boga salaki dinyerikeun ku salaki emak. Eta mitoha mah jeung adi beuteung teu satujun ka mah doang sireum rarangge bae nangkel-nangkel ka mah hewan ditahan balik nya. Aju mah boga anak umur 3 bulan kumaha dibikeun ka bapana, mah ge narima urang ninggalkeun anak. Baheula ngeun teu nya ieu kuari geus umur sababaraha mah, tapi kolotan teh sieun tah meunang sataun meureun mah tah mamawa anak teh nya. Nimu bapak si ieu tah aju kuari ninggalin nu ieu. Jun can kapanggih emak, bapak hirup keneh. Gua bapak terus teh aya deui. Ninggal. Aju doyok di dieu cicing jeung saha? Makolot. Makolot aya keneh. Aya. Ju ieu uprak-aprak tangilkan emak ku saha? Makolot. Jadi bere fotona be ku makolot ditangilkan emak cenah ieu emas sia cenah. Kumaha cek makolot ditangilkan emana? Dibere ciri-cirina. Aya foto. Coba neuleuh emas sugan ka ciri. Mama jeung teu wau ka dieu mah ieu mah jadi mah geulis mah. Nu bener adik deuleuh bener. Jadi ke ujang na lemak kieu. Siapa nu mata aing? Tak, mana ulah nih mah? Dibalik jingan dasar mata balok. Ih aing ku teu ngaradik sia heueuh masyaallah ya loba laga isi laga jeung lagu gedean laga beungeut doang kadal ge sia ujang. Kumaha? Tah. Wih, montok. Ih, mantep. Atuh mantap kitu aing mah hayang neuleuh nyaho henteu ka jelema ieu kan mana ieu batur mah hayang boga indung. Sia mah boga indung ge yang disia-sia ngomong teu didenge. Ai masa ku sedih amat ngadenge anak batur yang boga indung ngilikan indung. Eta mah iglis mah di bogohan ku ujangnya. Jerucus ya teh asup ka jemon hirup. Ujang ari ujang bener hayang panggih bae. Doyok bener hayang panggih bae jeung emak. Mohon hayang. Dengekeun nya urang sugeun aya milik kabehan heeh mamangeun tibang karunya doang asal inget di diri emak. Pan mah boga kakak kepal pamudang, bapak apung ngaranna. Coba urang di berekeun ieu ieu sugan bae wauheun heuh. Bener teh yang panggih bener. Ulah nutar anak emas si ujang nya teh manggeus bangkawara. Emang rek nya kesepnya. Dahar kita saupamanya ngaranna kita boga bapak undung ayakeun heueuh. Teh koge batur mah barang aku sih masa susah pokona mah. Kayak ulah gagabah ya ejin nih digosok ejin. Deleukeun ejin. Tah Emang sama tengah adik, emang milik sama setengah adik. eta jina Sama tah. tepati jelas hirupna. Untuk Si ujang mah teu ngarumasa teu ngaraya akhlak. Hayu kasih bae urang ka ditu yuk kanu bapala pemuda yuk. Sugan bae wauheun nya sagala kudu disiar urang menyareat. Hakikatan mah ti Gusti Allah. Wah segera hudang. Dibeli teman aja aing. bong. Mantap mah. Kekenceng, kekenceng. Mantap ngilu ka mall ieu mah. Kamu segala hidup lagi di lemah dan tahi. Linian ayam. Ngeunah ngeunah. Somai mengeunah ieu mah. Somai. Atuh sama cek sagogodong. Meuli. Teu boga duit. Hayu mending antar si doyok heula kanu bapak kepala. Udah mama karunya ka anak ka karangka. Assalamualaikum. Kemana pohon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak udah ramai-ramai naon. Salaman ujang, ieu mah kepala muda dihargaan ku batur ge. Ulah dong nu ayan teh sia. Eta salaman kikituan, ngahormat ka kolot. Anak gaul men. Gaul ke jeung saheulan gaul lapan imah kepala muda ku batur dihargaan meta tulung batur ka dieu. Anu bener sia ujang, anu bener. Bener. Anggeus. Lain aya naon ieu ramai-ramai ki ka dieu aya naon. Oh nya, ku kieu Kak. Pan ieu si ujang ku neuheur jelemana nya. Geus kabaja malin kotok meureun kakak ge nya. Geus bisin kalau geus kudu diceritakeun teh mah nyatakeun si ujang mah cukup saminggu. Ieu mawa babaturan ngaranna doyok. Hayang panggih jeung indungna cenah. Bapana geus ninggal jeung makolotna. Laju di baradahar ku kula. Bari ditanyaan, cek kula teh hayu kanu kakak emak, mah boga kakak kepala pemuda, sugan nyaho jujutan tanyaan beta si doyokna. Lo ka ditanyaan di beredar lah di Paraban di Seban Beuteung. Ari sia teh bisa cicing tu ujang kerja sahan kolot.
cicinggalan gitu. Cangkai mos ya kuat. Kakak terkecahan dengan dina lulur gitu. Gimana manggihin aja seujang budak ieu teh. Dia kerina paruntahan nih mu. Maruntahan. Oh. Ya ulah ditanyaan kontrasina ibu budak wis teu sadar tos si paraban ibu budak. Tadi ngecipin dahar di mah. Wes kawat. Ari Aceng anu ti mana gitu asalna. Anu ti Kampung Cinyingsat, Desa Cimarga, Laju tujuan ka dia arek nyusulan emak. emak. Ari Bapak Aceng ka mana gitu ayeuna? Terus ninggal. Terus ninggal. Terus lila. Laju sugan dibere ciri-ciri baheula eta ke Bapak Aceng inditna karek nyusulan mate kitu ciri-ciri naon. Dibeungkeut Aya cepat. ciri-cirina foto. Yang foto ari tanda mah ya istilahna teh ciri baju bisa dirobah, mah komo budak nama anu sok bisa di ieu teh karena di bonding esek. Sugan aya ciri-ciri naon gitu baheulana gitu. Kumakolot teh henteu dibaklan nanti tah milih kan. RT RW na teh nya teu dibejakeun. Dibere, cuman dibere foto doang kumakolot. Foto. Bere foto. Titah Ideot. Bere foto emak eta. Anu baheula pamajikan baheula anu mimiti. Foto emak. Tapi bebeja rek endit ka dieu nyusulan emak. Henteu. Henteu. Gitu. Langsung ka dieu. Nah, kakak ge baheulanya nyorang eta dulur kakak rumah tangga eta baheula tapi baheula pan gampang rumah tangga teh nya enteng. Ice. Keur tahun 2003 lamun teu salah mah. Tah tidinya rumah tangga adik kakak teh nya eta. Acak-acakan ningalkeun pamajikan ti dieu ka dulur kakak baheula keur tahun 2003. Inditna eta mawa budak mun teu salah kurang lebih umur setahun. Dibawa ngeun manehna teh baheulana eta ngucapkeun kieu dulur sia ditalak cenah ku aing. Ka kakak eta baheula ngomong kitu nya eta baheula ngomongna. Bapa maneh teh mun teu salah mah eta belah ditulah. Ari Bapak Aceng saha ngaranna? Bapak Amir. Mun teu salah mah Amir mah eta popotongan adina Bapak eta. Potongan Jumsi. Bawa mah meureun bener coba neuleuh ciri-cirina coba kumaha kitu eta bentukna. Fotona di bawah aya. Coba nempo rupana. Ulah ngaganggu bae terus bener. Dalam masa darurat kan yang mana, Ceng? Bener cocokan. Tapi sarua ya bener mirip ieu nya. Coba orang raya akurkeun nya coba nya. Yang foto nu aya di dieu di nu Bapak ieu nya. Bawa mah meuri anak sia jeung si ieu. Piraku aing kita foto ge geulis. Ceuli sia coy tante eta. Ceuli aya sian meureun. Ya oh ieu budak ieu akur ieu nya fotona sarua ieu. Bawa mah bener ya anak sia ieu dolo. Ya bener ieu Jumsi ieu anak sia ieu mirip ieu sarua dolo. Fotona di bawah jeung foto nu aya di Bapak ieu di dieu ieu dolo. Aduh ieu anak kula burung kakak. Atuh jelas ieu mah teu bisa dirobah. Nya indungna sarua ieu. Ai budak kota. Eta anak sia ieu bener ieu. Dolo. Urang geus dosa mah. Dasar perjalanan bener kudu kepanggih ieu na. Oye. Anak badang cok romper. Aing bager aing dibikin sia dang cok romper. Kalau kayak aing urusan sama terdekat ya ka indung bener bahaya ka indung sia aing mah teu diarah. Sia tangeuleun aing sia. Cari-cari ke kencing bunuh kayu bucang. Oh, sarua bae kabeh anak mah sarua. Geus sarua bae teh sarua kabeh anak geus. Tah Ujang, ieu dulur kumaneh ieu nya. Dulur ya. Pak urang mah buka dulur kerima beungeut rada kasep mah alabatan kadal. Apaan teh diarah ieu mah. Rumah saja dong. Kadal. Tinggalin ku kolot. Sia lumputan. Pokok saya dong kotelok jengkol terus sia aing da anak aing sarua ieu nu soleh beri anak aing nu ieu. Sia geus bukti dia paling kota. Sia buktina sagisi-gisi di indung gisi-gisi kakak aing. Sia kuat ge dihargaan kakak aing. Geus tah modal bebejakeun padanya heuh kabeh ge geus tah mah. Hampura burung manya doyong ya hampura manu di hampura nya bantu turun anak hampura kado jangannya burung di lagi gitu Kudu ngapura ka manya ada di urusan di baheula di sangsara balangsang kerasa di mana anak aing di mana Terus kan. Icing
aing, geus gede mana yang mau urusan batu. Udah, ponakan kan dia sini aing bae bangsat meureun. Bisi bae. Bukan dulu. Celedog goblok anjing. Mana neng balik kemana neng? Ada kacai. Oh kacai ayo bernya Allah agak kacai ya. Eta nu saha? Ah bodo amat kan patur. Teng aja mau kan sana. Ih, ulalah. Teuing, teuing. Kamu sih, Bos. Ayo gaskeun. Ayo kacai ya. Ayo. Tak kuari mah kudu nuhun nya, geus dipanggihkeun jeung kakak emak. Kakak emak tuh kepala pemuda lain-lain ge dikolotkeun di dieu. Mangga. Jang, punjang. Cicing luak liuk bae, nek naon batur kacai luak liuk bae, nurus tunjungnya. Tahu yang kore mah ieu si doyok dulur sia nya, digalakan dulur sia. Tanda ka mana Ujang? Ujang. Tanda ka mana? Nek nanaonan eta? Malah suluk. Masuk ka mana? Atuh meureun nagolok ka sana raket. Can beneran sih nek ngalah suluk. Suluk. Suluk bener sih. Ayo bising deuleu. Neng selfie di bawah laki batur sih. Bose. Ini. Sama rada lenger buku jelemana. Maka Mas ya? Orang iya pisung pahang nih. Nyawana. Moal ngirikan jurig nu eueuh aing mah. Kadeuleu seorai tak-takan puyuh eueuh buntutan ge dihantem. Nek dikumakeun ku sih ya. Di mah di Buku neng selfie teh bogohan ke sih ya. Jeung sama rada ringsek pokona rada sabulah toh. bangka warah ieu budak anjing. Nah, itu teh keur panas bro. Pantesan eta neng eta kan aing gerak budak teh ieu budak. Kalau nyaun teh aing geus warah budak. Ngajan puyuh buntutan, ore eta kan mau kudu sieun kerja. Goblok. Oh, budak. Sak. Aduh. Anjing satu. Jangan. Kok Mana seger. bangkau. Woi. Kalau Naon sih ya? si maksudnya naon eta goblok? Ngopi. Ngopi-ngopi dia. Naon. Serius, aing. Sabar. Enon. Ulah enon-enonan sih lu sepura-pura boloon. Pan aing bogoh kasih itu neng selfie. Terus yang sana. Atuh sia naon maksudnya eta? Iya, mah bukan tenang sih ya. Lu bener sih ya? Bener, aing mah. Boloonan. Iya. Nyaon aing keur emosi meureun. Emosi. Cicing ulah ngomong sia. Loh, Ampura. Lain sia. gitu orang uruskan baik dengan keluargaan dengan baik-baik. Senajan tungkulak dia janghung gede sagede ki ablag-ablegan. Sajengkal pun moal kudu mundur aing ka dia. Sia wani ka aing ha? Wani aing kecuali aya orang taneuh di buburi sia, karak aing mundur. Goblok. Kan kitu ngomongna aing mah dari kieu. Dia wani kana aing. Wani kana aing. Golokan mang. Mana golokan kawan? Awas dia naon maksudna kana aing ha? Lu seri-seri dia. Orang ieu kan kekeluargaan bae nya.
pan maksudnya naon eta. Jadi baik-baik baik orang ngomong kan jeung Lah kolot. maksudnya baik-baik, nu kumaha ieu hayangna? Atas aku masih beda mah. Golokon sih teh. Anjing dong anon. Awas. Woi, hampura mah urang mah wani teu segelu kang mah. Shitnya yang di mana ya? Woi, sia, hampura. Hampura. Cimande. Hampura mah urang mah. Mana nih? Lala gandong urang mah ih. Atulah lalagan. Kumaha ge? Beneran. Dia hayang rumah sakit atau hayang kuburan? Aing mah hayang asup ka surgana Allah. Ulah kieu carana urang omongkan baik-baik. Sat. Geuleuh dah. Oh. Tinggal dia wani maka aing kieu teh nyawa kita aing incu bapak mani ya. Lu Udah gelut hae aing gelut ah. Woi mantap. Aing geus aing. Gelut rasa gituan aing mah gelut normal. Hah? Tadi ya wani maka ya. Woi. Ampun mah kieu mah. Damai beda damai. Sieun urang mah. Eta naon maksudna dibawa-bawa? Lain we. Tadi ya dia wani motor ha. Ada gagahnya sakit mah. Dia ulah dia. Sabar aya batasna dia. Dia gede. Dia wani ka aing ha. Jadikeun glutkeun. Aing dulu kuy keneh. Woi, ampun woi. Ampun woi. Wah. Aing dia. Dia. Woi, ampun aing euy. Ampun aing euy. Semangat, semangat, Semangat. semangat, semangat, Ada aing bawa ada. woi, semangat, 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 semangat. Tadi keneh aing air geus berapa puluh jam teu meunang. Nu ieu bundal-bundal acan. Bangsat meureun. Aino anak ini ser ai. Ih, bagong berhenti balik. Hah, dia sair. Ya, sampai teu aing tadi ken aing 10 jam teu meunang-meunang. Tah, pan itu kayak hurang-hurang tah. Nah, ieu pan. Jeung ieu dahar yang langsung kene. Ai budak. Ieu naon? Ih, bagong ya tambah tai. Woi. Dia ngisinya. Hampura mang, kami dituntun kamu dulu. Anjing.